Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lo. Ada. Kecap piring kembang angsana. Ribonteng karembangan. Wijeng sumping kesadayana. Sadaya ngaya dasa uyunan. Pusing uing mah biar uing mah ningali kemajuan zaman samadana ayeuna. Ongkoh cenah hirup di lembur hayang subur makmur. Ongkoh cenah hirup di kota hayang sejahtera. Ningali atuh yo diwari teh zamana musim hujan. Mereka hayang teh ulah sok jaroro. Micen runtah langlung di mana wae. Cik atuh micen runtah teh kana tempat. Kan aya peribahasa kieu ya. Cek budak ora ayeuna imam. Cek budak ora. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada temannya. Naon manfaatna lamun urang ngajaga lingkungan euy. Meureun moal kabanjiran musim hujan kieu. Coba lamun urang langlung muntah di mana wae, ulah sok nyalahkeun batur, ulah sok nyalahkeun alam, paribasa kabanjiran, dabongan pamolah sorangan jorok. Mantap uing mah ya lain sombong uing mah ya. Kabeh rayaga can apal ya. Ngaran uing saha ngaran uing? Moal apa? Uje jalitri. Ya jalitri teh lain ngan saukur tangkal anu aya di leuweung, anu aya di tengah hutan. Eta jalitri teh ngandung makna euy. Ngandung arti euy jalitri teh. Cik artikeun jalitri jaga lingkungan agar lestari. Tuh, gitu artinya teh. Mantap lamun urang daek ngajaga lingkungan, urang daek bebersih, insyaallah dulur. Urang bakal jauh tina penyakit, bakal terhindar dina kebanjiran, bakal terhindar dina wabah anu musibah ayeuna keur nimba bangsa urang yo komo yo. Tetap tilu M teh sing hade tilu M nya. Anu kahiji urang pan kudu rajin mencuci tangan ya. Eta M nu kahiji lur. M anu kedua lur naon? Make masker. Lamun urang ikhtiar ka mana-mana boh di lembur boh di kota sing hade masker lur urang boh pake. Anu katilu lur, M nu katilu sing hade. Lamun urang rek antri di mana wae boh mangkat cabang urang teh nya arep nyokot uang. Boh ka pasar urang tarik balanja menjaga jarak. Sing hade menjaga jarak. Omatunya budayakan jaga kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari wabah dan musibah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.